sokos tingkahna para Firaun jeung kaum dina pada boga kalakuanana kafaru bi ayatillah nu ujung-ujungna bakal fa'akhadhahumullah mun baheula rombongan Firaun kufur ka ayat Allah yakni ka Taurat kemudian disiksa dengan kakufuranana atuh sarua bae di zaman Kangjeng Nabi ge kupar-kupar Mekah teh kala lupur ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atuh disiksa ku Gusti Allah dengan bentuk siksa anu berbeda. Ieu terus berlanjut sampai ke akhir zaman. Ulah sampai nunggu siksa urang. Selalu lobakeun istighatsah, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Mun aya negarawan pamarentah anu keterlaluan mabok